Katuna kamari atuh dongeng teh parantos dugi kanalika lalampahan Mama Sutara sareng si Radia sareng sapara kancana menakan perah bedog. Teras dina perah bedog teh aya hiji tanah tara wargi sadaya. Tanah ieu nya kamari teu kadinya. Atuh ai tanah teh mangrupa hiji pituduh anu mudah-mudahan tiasa mawa jalan kanu dituju ku manehna nu maksad sareng tujuan Sutara sapara kanca bade milalian ini kalingking gitunya para mitranya. Mangga urang lajengkeun deui. Atuh taya sanes Mang Jaya neraskeun hanca dongeng judulna Jawara ti Kuburan karya Kineksa. Mudah-mudahan ye dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberapana. Langsung saur wae carek dina mangdongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga urang lajengkeun bae supados ulah seueur teh nyang kolong kana waktos. Carios nyamung judulna Jawara ti Kuburan. Para mitra sadaya, naon atuh cirina eta para wargi sadaya nyaeta dina perah bedog teh. Si horeng aya mangrupa gambar leungeun anu keur nyekel itu. Leng Sutara ngahuleng. Manehna mikir meuni anteng nginget-nginget kana eta tanah, akhirna mangih ilham anu yakin. Pok Mama Sutara nyarita bangduna. Tete lageus yakin ayeuna mah barudak. Dina perah bedog aya gambar anu tetela, ieu teh hiji tanah nu geus teu bireuk deui. Gambar leungeun anu nyekel itu hartina lamang si kalingking. Jadi anu paraeh teh tangtu muridna si kalingking, tapi saha ngaranana ceuk Mama Sutara bari ngareret ka anak muridna. Pok si Radia nyarita. Oh, murid ini kalingking? Aduh, kabeneran atuh Mama, mun kitu mah anak buah si kalingking teh geus parae atunya. Moal budak teuing atuh tarung jeung si kalingking teh Mama, ceuk si Radia. Sigan geus ngarasa yakin yen anu kapanggih teh rorongkong anak buahna nini kalingking. Nah, geus yakin deui Radia, cik kumaneh teguh. Nah, rorongkong saha nu tilu teh bisa neguh atawa henteu? Ceuk Mama Sutara bari ngareret ka si Radia. Tiasa Mama dia mah tiasa neguh. Ieu rorongkong nu tilu teh moal lepat deui tangtu rorongkong si kemar tilu. Ari sababna nya kunaon sababna cing sok jelaskeun ka Mama. Sababna tanah-tanah parantos kiat Mama. Jawab si Radia jigan heueuh geus nyaho. Sababna tanah-tanah teh tanah-tanah naon Radia? Cik sebutan hiji-hiji, cek Mama Sutara bangun anu hayang yakin pisan. Sabenerna mah manehna oge geus boga sangkaan kitu. Pok si Radia ngajawab deui meuni jiak naker. Gampil atuh Mama. Kahiji kahiji tah dina perah bedog etana. Terus kaduana layon atanapi rorongkong teh sadayana aya 3 hiji 2 3 aya 3 Mama. Terus katiluna arwana nu mana kayangan ngahaja pisan ngaganggu ka abdi. Sigana mah keheuleun ka abdi teh Mama lantaran parantos kantos tarung sang si kemar tilu abdi ge. Sarta maranehanana kunci eleh ku abdi. Da kitu diantawisna mah janten parantos yakin ayeuna mah eta rorongkong teh tangtos si kemar tilu Mama. Jawab si Radia bari pepeta. Cakakak Mama Sutara seuri. Bener. Pinter maneh Radia. Tapi sok sanajan gitu ulah wah ka ngarebehkeun yang irung Radia. Caritaan maneh teh masih keneh kudu dibuktikeun kabeneranana deui. Kumaha daek neangan bukti nu sejen. Oh, kerasa tuh Mama lah. Mangga kedah kumaha Mama abdi teh? Cek si Radia beuki giat. Asa kapake ku guruna. Kieu Radia. Unga rorongkong kumaneh kudu dipariksa. Lamun aya barang nu sakira bisa dipariksa, kumaneh kudu dibawa ka dieu. Contona bedog, pesobalati, urut papakeanana atawa naon we anu sakira ngayakinkeun. Jeung mere pituduh. Cek Mama Sutara bari
si Radia. Atuh gebang si Radia rada ngarenya gelantaran rada sieun ari kudu mariksa rorongkong. Tapi kulantaran ngarasa era kudu jadi guru, akhirna pok si Radia ngajawab. Menyuk sumanga mama, nurang parios ku abdi. Jawab si Radia bari jung nangtung lalaunan sameme enit pok ngomong ka si Encang bari neuteut can. Kamana euy suluhna dulu kan teh euy, ngaraseunna gede. Lantaran ceuk dongeng kolot ge ari liba mah sieun ku sieun teh jeung deui ngaraha caang pisan ongko. Lah, kuentang jawab uing perkara dulu kan mah. Jawab si Encang bangun bunga. Lantaran manehna mah kabagian yangan subuh moal sieun teuing kawas ngadeukitan rorongkong. Oh syukur euy lah. Dewek rek mari rorongkong. Masih gitu euy. Kumaha mun anu urang was teh ngaranggem ka dewek. Ala iya teuing euy, cek si Radia bari ngusap pundukna. Geus kitu mah terus ngadeukitan rorongkong lalaunan katayap ngalengkahna lalaunan pisan. Siga nu sieun ngagandengan kana rorongkong. Pok si Radia ngomong sajeroning hatena. Waduh, berarti pagawean deulih. Kadunda kaing lah. Geuning sieun ngadeuketan rorongkong teh. Eta babatokna mun bolenang kitu herang katonjok ku seuneu. Kumaha ngerekam gaing. Atuh huntuna meni nyengir mata kukurayeun. Ampun, amit-amit jabang bayi. Awas si rorongkong ulah usik deuleu ya. Isi aing sieun ngajedog geus ieu mah ulah ngopepang kokon teh tah. Cek si Radia bari tunga-tengok ka gigireun rorongkong. Panon rada dipeureum-peureumkeun ngalah ulah sidik teuing kana rorongkong anu ngajar pat hareupeunana. Tapi da anger we katempo kalayan jelas da puguh kacahangan ku cahaya durukan anu ngabela-bela hareupeunana. Jeung deui memang rorongkong teh aya di hareupeunana. Atuh puguh tulang taleng barodas teh katara jelas pisan babatok jeung kongkolak mata. Anu carelong katempo huntu anu nyengir kareret deui teu beunang disingkahan. Rei bulu punuk si Radia pating kuliding. Sakujur awak ngeleper tuur teu beunang ditahan. Terus bae manehna nyoroncod tapi sok sanajan kitu ari tugasna mah tetep dijalankeun. Si Radia terus rarat-reret nempuan kaayaan di dinya, utamana mah nempuan gigireun rorongkong. Susuganan aya barang anu bisa dipake tanah atawa bisa mereh katerangan ngeunaan ti rorongkong teh. Si Encang jeung Mama Sutara harita teh narempokeun bae ari si Radia teu darat-reret kanu jauh. Jongjon nempuan kaayaan di sabudureun rorongkong. Barang keur tumpa tempo kitu krosak kuprak aya sabagian tulang nu ragrag. Pungguh we anu sejena ge usik. Siga nu dinageun kajreng si Radia luncat bari ngger. Ai, au, rorongkong hirup ya. Rorongkong hirup. Sakasulan sia. Cek si Radia bari tibuburannya tibubun celik. Mata bolotot kubrag judalit si Radia bari tibubun celik teh para mitra jungkir. Bakat ku tarik-tarik ngeluncat hampir bae nubruk-nurukan ngan untung ku Sutara kaburu katewak malah pok ditanya. Aya naon Radia ari maneh ngan ngareureuwas we ka kami teh? Cek Mama Sutara bari neuteub kana beungit si Radia anu pias. Ampun Mama, rorongkong usik. Sigaret muda gabi Mama. Babatok nam ningal giler sigaret negel. Ampun Gusti. Alah sieun abi Mama. Ampun eta huntu nam nyengir Mama. Cek si Radia bari ngusapan pipina terus ngabiri gidig sigan soak pisan. Wah, maneh mah di mana aya rorongkong bisa hirup? Aduh pak kumaneh paling oge hayo ka dieu Radia. Jangan sing taliti susuganan aya deui pubedog nu sejena atawa naon we nu sakira pantes di apake bukti ayo indit deui Radia. Cek Mama Sutara bari nyurungkeun tak si Radia atujung si Radia nangtung deui pok nyarita. Ampun Mama lah. Teu kiat ku sieun abdi Mama bisi diranggeum ku leungeun rorongkong dan urang was. Tiis pantesna teh cek si Radia bari unur-unuran. Puguh Mama Sutara rada keheuleun pok nyarita bari nepak tak si Radia. Cek dewek init si Radia kudu init. Ayo ka ditu.
Pariksa sing taliti jeung hati-hati. Ka hade ulah aya nu kaliwat. Lamun aya nanaon kami nu tanggung jawab. Sok buru-buru. Porangan pisan sia kawas lain lalaki. Cek Mama Sutara rada heuras, si Radia meni murungkut bibir katara manyun siga nu keheul akhirna mah pokna jawab. Oh, mangga tuh Mama. Nanging Mama ulah teu ditulungan sun di mana abdi diranggeum ku diri teh. Margi da sieun abdi teh Mama. Cek si Radia bari katayap leumpang di lalaunan. Ngadeukeutan hiji rorongkong anu tadi usik, beuki lila beuki deukeut jajantung si Radia meni ratung tutunggulan. Hatena pating seredet ari sakujur awakna geus mani ku kesang tiis. Barang geus deukeut pisan para mitra torojol teh ti hanapeun rorongkong aya nu kaluar. Kabeg si Radia ngarenjag samemeh si Radia ngagero nu kaluar tina rorongkong teh geus lumpat manten ka nu bala. Si Radia katempo kalayan jelas da kacaangan ku seuneu tina durukan. Horeng teh beurit leuweung anu gede buluna geus rabun bakat ku kolot. Berebet plus beurit teh asup ka nu bala. Ari tulang tareng urut kaluarna katara hoyang jiga nu usik. Atuh renghap si Radia narik napas panjang. Pok ngomong sorangan bari bangkeun nu baeud. Hih, siram jadol sia. Beurit terus tonyong sia. Tinyamun di kasopanan sia ka aing geus kumaha ninjing sieunnan. Si pedeul sia. Sara peurit teu boga polo deuleu. Awas ya beurit. Kapang dicacag sak waing. Cek si Radia bari ngadeukeut deui kana rorongkong. Ayeuna mah kasieun geus ngurangan deui lantaran geus yakin. Anu tadi pagawean sakadang beurit sanggeus tumpat tempo kira-kira 5 menit lilana. Ret si Radia ngareret kana hanapeun tumpukan tulang iga. Breh katempo aya bedog ngagoler nyeh si Radia seuri sorangan pok ngomong lalaungan. Lakadala aya deui we bedog teh ye. Geun sia dicokot sia ku aing. Rek disetorkeun ka Mama Guru. Geus pasti dewek menang. Pokona mah santeuna menang beunteun ti Mama Guru. Aya we ieu mah ye. Dasar nasib aing kudu hade. Mudah-mudahan we si rorongkong teh ulah hirup deui nya. Cek si Radia bari ragamang kana bedog. Tuk leungeun ngadupak tulang taleng rei bulu punukna muridi. Tapi tetep nyokot bedog ngan napas meni mengsesek. Leungeun ngeleper siga nu diliniung. Siap menang bedog teh sabelan teh. Tapi kokod aing ngadupak tulang igana. Moal ngaririwaan kitu ka aing nampel. Tapi apiraku nu kitu patut ngaririwaan. Balik aing geus menang bedog. Cek si Radia bari leumpang. Ngadeuketan Mama Sutara bari ngajingjing bedog. Barang geus tepi pok si Radia nyarita bangun sugemanaker. Oh iya Mama, mangga nyangakeun Mama ye parantos menakan bedog Mama. Rupina hampir sami sareng si payung da. Cek si Radia bari nyodorkeun bedog ka guruna gap ku Sutara di tampanan bari nyarita. Syukur Radia. Nyaci kurang pariksa ku Mama anu leuwih taliti. Ieu bedog tang tuna oge bakal aya tanaan. Cek Sutara bari ngadeuketan durukan. Bedog diilikan dinu caang malah si Radia jeung Sincang marilu ngalilikan. Sanggeus rada lila breh ku Sutara kapang hiji gambar anu sarua jeung tadi. Pok Mama Sutara nyarita ka si Radia jeung ka si Sincang. Yakin no barudak. Dua bedog geus kapanggih sarta aya tanah nu sarua. Lamang si kalingking. Tapi kami can sugema lantaran tandana can kuat. Sok tariangan deui tanah sejena. Utama nama pariksa rorongkong hijina susuganan aya bedog anu sarua. Sok kuduaan aya mah neanganana. Cek Sutara bari muna bedog direnengkeun jeung mutih heula. Mangga Mama, keun urang pilarian ku abdi Mama. Cek si Radia bari ngaleos ninggalkeun guruna. Maksudna marek neangan deui barang sejen terus dituturkeun ku Sincang bari nyarita. Urang kuduaan yang manana tu Radia, harap loba nu kapanggihna euy. Mun aya pensomar dibawa lah ku dewek lah. Ngabutuhkeun para buat tarung euy. Ulah atuh bisi ngaririwan. Panteran sok nagih cenah bejana teh rorongkong ge euy. Cek si Radia. Jarkeun rorongkong sok nagih. Bari ngareret ka Sincang geus kitu mah ngaleos deui muru rorongkong hiji deui.
Sanggeus tepi tuluy tumpak tempo. Ayeuna mah teu sieun siga tadi da geus lila jeung asa geus wawu. Malah dina neangan kacida imeutna da ongkoh ayeuna mah duaan jeung si Encang. Teu lila antarana gorehel si Encang manghi bedog. Anu katutupan ku tulang taleng gancang dicokot bari ngomong ka si Radia. Ya, dewek euy mangi si Radia. Itu bedog halus siga nama sarua jeung muka pamit kumaneh tadi. Yeuh, urang setorkeun ka mama guru. Cek si Encang bari ngagidik nyampeurkeun guruna. Teu ngareret deui ka si Radia atuh leos si Radia oge nuturkeun ka si Encang da hayang nyaho kana eta bedog. Tah, geuning aya deui barudak. Cika dia buru-buru urang pariksa ku mama. Aya gambar naon sigana teh? Aya gambaran siga tadi adalah henteu, cek Mama Sutara jiga nu geus teu sabar. Atuh gancang ku si Encang dibikeun bari nyarita. Sumangan mama nyangakeun mama. Ka dieu Cang urang indikan, cek Mama Sutara bari terus neges-neges eta bedog. Barang geus rada lila tetela aya tanah nu sarua jeung nu ti heula. Tuh yakin barudak, ieu tilu bedog teh ngabogaan tanah nu sarua. Artina eta rorongkong teh babaturanana keneh atawa sagolongan. Lain jeung musuh nu tiluan teh. Ngan ayeuna urang kudu mikiran ngaranna. Nah saha kira-kira nu tiluan teh? Cing tarbuh kuduan, cek Mama Sutara bari ngareret ka si Radia. Terus ngareret deui ka si Encang. Alah, ulah seur emutan mama apaan tadi parantos diteguh ku abdi yen nu tiluan teh. Rorongkong si Kemar tilu, da ieu mah da teu kedah ngemutan ngaranna. Nanging nu kedah ngemutan teh anu maehanana mama. Numutkeun pamadegan abdi mah kitu tah mama. Cek si Radia bangun anu yakin pisan. Nyarita tatag teu jiga asa-asa. Bener. Bener kami ge satuju kana caritaan maneh teh Radia. Tapi kumaha ari pamadegan maneh Encang cik teguh kumaneh, cek Mama Sutara bari ngareret ka si Encang. Rupina mah pamadegan sun abdi ge leres mama margi parantos kiat buktos-buktosna ka hiji rorongkong teh aya 3. Janten pantes upami disebat si Kemar tilu. Atuh kaduana tanah oge parantos yakin 3 bedog anu kapenak teh aya tanah nu sami. Pada nanakeun muridna Nini Kalingking. Tak itu pamadegan abdi mah mama, jawab si Encang bari manggut. Pok Mama Sutara nyarita deui. Syukur. Kami ge satuju kana eta pamadegan teh. Geus ayeuna mah urang yakinkeun bae yen ieu rorongkong nu tilu teh tetela si Kemar tilu. Murid kapercayaan Nini Kalingking. Taina urang mikiran anu maehanana ngahasaha kira-kirana. Cing tareguh kuduaan, cek Mama Sutara jiga nu hayang nguji kana kapinteran muridna. Dina neguh hiji pasualan da memang zaman harita mah teu bisa dipariksa ku alat-alat model ayeuna para wargi sadaya. Lantaran memang alat-alatna ge can aya. Cukup kudu kira-kira dumasar kana kajadian geus kaliwat. Leng si Radia para mitra jeung si Encang haruleng. Duanana mikiran. Duanana keur mikiran harita teh. Meni anteng pisan mikiran. Anu maehan si Kemar tilu tapi boleh teu kapikir. Akhirna pok si Radia nyarita ka Mama Sutara. Baluk mama lah. Abdi mah teu tiasa neguh poekeun teu aya kelemeng-kelemengna mama. Mangawe lah tu nyangakeun ka salira mama. Cek si Radia bari ngareret ka Mama Sutara. Samemeh Mama Sutara ngajawab pok si Encang nempas. Ngaleres mama sebenarnya. Babi kita teu kaemut mama. Buka sanu mateni nama margida teu terang kana lalakonna di abdi malih mah kana rupi si Kemar tilu geda abdi mah teu terang mama. Cek si Encang namahan katerangan si Radia. Pok Mama Sutara nyarita. Bener memang hese neguh anu maehan nama. Lantaran urang teh teu nyaho kana lalakonna jeung teu nyaho kana tapak lacakna. Geus lah ulah mikiran nu kitu. Keun urang mah teu nyaho nu maehanana oge ayeuna mah kieu bae barudak. Kulantaran hade goreng eta teh rorongkong manusa, urang kudu boga rasa kamanusaan. Eta rorongkong kudu dikubur ku urang ayeuna pisan.
lantaran lamun henteu bakal dosa da puguh urang teh nyaho kana kaayaan kieu teh. Dah kulantaran kitu hayu urang digarawe babarengan pikeun ngagali kuburan. Ngarah eta tulang taleng teh henteu ayang-ayangan kitu. Cek Mama Sutara bari terus nuna di bedog. Dihijikeun jeung dua ari si Radia pok nyarita bangunan teu panuju. Antep Mama da rorongkong musuh ieu atuh da sawios da teu dileuweung ieu Mama. Isukan gebeak ku sato garalak lah. Nah sakabina-bina teh mah kudu dikubur sagalakeun bae Mama lah. Ka nyiar-nyiar pagawean ka urang. Cek si Radia bari neuteup ka guruna. Puguh Mama Sutara ngaranyu bakat kureuwas ngadenge jawaban ti anak muridna. Pok Mama Sutara ngajawab, salah Radia. Urang ulah nempo kana perkara mumusuhanana. Lantaran nu dimusuhan mah kalakuanana jahat. Jeung tekadna nu teu sarua jeung umum. Tapi ari kana jiwa jeung raga badagna. Urang teh eueuh hak pikeun mikang ewa sabab kudu ngahormat kanu kagunganana atawa kanu ngadamalna. Nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah kulantaran kitu omat barudak. Ulah boga pikiran siga tadi, ayu ayeuna urang kaluhur. Sok sanajan ku caran darurat da memang kaayaan darurat pisan. Pokokna mah asal ulah ngantep kaayaan sarupa kitu. Sabab ngan lampah sato anu tega ngantep ka baturna. Sok sanajan ngan tinggal tulang talena geus jadi kewajiban urang nyaho kudu dikubur. Cek Mama Sutara bari neutup ka si Radia, pok si Radia nyarita deui. Oh, leres atunya Mama, duh hapunten Mama yeuh. Mangga urang sami-sami ngagali ka kuburan. Keun abdi ngagalina Mama nanging bade palih mana kuburan teh Mama? Cek si Radia bari singkir. Teu kudu hese Radia. Sok we ngagali di dinya jeung deui teu kudu tilu urang hijikeun we da kaayaan darurat pisan apaan. Jawab Mama Sutara bari nunjuk ka hiji tempat nu rada rata. Sarta teu jauh ti dinya para mitra tinu lorongkong tilu pok si Radia nyarita ka Sincang. Cang, euy tambahan suluhna we. Ngarasinina ngagedean Cang. Poek ari teu ngadudukan malah. Jeung di supaya ulah roba reungit. Cek si Radia bari ngareret ka Sincang pok nu dititah teh ngajawab. Ulah, kudu da loba suluhna mah. Jawab Sincang bari namahan deui suluh. Durukan teh beuki ngagedean. Sini ngababela meni ngagebur sora rangrang garingan kaduruk meni pating peletok. Ari si Radia teu cacarita deui deker ngamimitian ngagaritan. Disodokan ku bedog dapat sulma eueuh. Tapi sok sanajan kitu para mitra teu matak tugag kalakuan. Dan sagala oge kudu kuat heula tekad. Ceuk paribasa teh mah. Sanajan ngan ukur nganelkeun ramo ari tekad geus kuat mah tangtu bakal laksana kitu deui Mama Sutara harita teh. Kecicingan lain ngan bisa nitah hungkul tapi bari prakna minum gadigawe babarengan jeung anak buahna. Disaksian ku sini durukan anu ngagedur di kajauhan sok hadenge sora bueuk anu jeung loklok. Malah mah cicir baleger di sarada patemalan jeung baturna. Kaayaan harita teh geus peuting, katurug-turug di pagunungan tur di tengah leuweung luang libung. Atuh teu mata kaget, lamun mata geuman. Tapi Sutara jeung murid anu duaan teu loba pikiran, jarong jon bae digawe, migawe pagawean anu keur bisa haripan kumaranehanna. Gancangna carita para mitra, pagawean teh geus rengse. Rongkong geus dikuburkeun, tuluy kuburan dibere tanah ku batu rada panjang. Si Radia jeung si Incang mening ngaharegak bakat ku capek tapi paroman siga nu sugema lantaran geus hasil migawe pagawean anu kawilang hade. Sanggeus sagareng se pagawean gek tiluan dariuk pok Sutara ngamimitian deui nyarita. Alhamdulillah sakabeh pagawean geus rengse. Mudah-mudahan arwah si Kemar tilu ulah marakayangan deui. Maranehanana sing dihampura dosana ku Maha Kawasa sarta sing ditarima amal-amalanana.
Daina urang kudu buru-buru neruskeun lalampahan urang ulah meuting di dieu bahaya barudak. Ari sabab bahayana nyaeta di dieu mah loba sato leuweung nu garalak. Cek Mama Sutara bari ngusap kesang di neraraina. Pok ditempas ku si Radia. Laras mama nanging bade ka mana tujuan urang teh mama? Cek si Radia bari ngareret ka guruna. Ari leungeun ngopepang ngusapan kesang anu ngagarajan nyorolok ti sakujur awakna. Pok Mama Sutara nyarita. Urang ka mana we? Sugan we engke bakal manggih pamonokan anu sakira aman. Jadi dia mah geus jelas barudak bahaya. Hayu urang neruskeun lalampahan. Tapi seuneu kudu dipareuman heula bisi leuweung kahuruan. Ceuk Mama Sutara bari nunjuk kana durukan. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, atuh para wargi sadaya teu loba catur deui. Anu kabeneran seuneu hurung keneh malah ruhakna meuni marak bak harita teh para mitra di parareuman. Wah, pareum sorangan tuh mama lah. Antep we dadarukan mah jeung deui supados caang apaan? Cek si Radia bangun hoream para wargi sadaya migawe pagawean teh bari ngahileungna mah ngopepang nyaeta mareuman durukan. Salah kalakuan kitu teh Radia. Salah kabina-bina. Urang kudu hati-hati dina make seuneu, sabab seuneu sobat sote lamun saeutik. Ari gede mah ngabelah-belah, bakal ngajadikeun hiji mamala pikeun urang. Sajabana ti kitu lamun leuweung kahuruan nu bakal ngalaman sangsara ge urang keneh. Nu mata kudu hati-hati jeung kudu apik. Sok pareuman heula barudak. Cek Mama Sutara bari ngunjuk kana durukan. Pok si Radia ngajawab. Emang atuh mama? Oh, sok kade sing parareum, haburan ku taneuh sing rata. Kade ulah aya nu nyesa, sabab saeutik oge seuneu mah sok ngalobaan. Komo usum harodo jeung gede angin. Bantuan kumaneh Cang? Cek Mama Sutara bari ngareret ka si Encang. Para mitra sadaya hiji padamelan anu kalintang pisan hadena. Ieu ditujukeun oge ka adi-adi sadaya anu sok sering angkat-angkatan camping sareng sajabina. Atuh percanteng ka adi-adi pramuka da parantos diwartosan. Nyaeta ku pimpinan-pimpinanana. Yen lamun urang nyieun api unggun atanapi nyieun tempat tilas masak, tilas ngaliwat sareng sajabina kedah dipareuman deui. Ieu teh ngabalukarkeun upami seuneu diantep lami-lami tiasa ngagengan. Tadi geus Mama Sutara saeutik sobat oi gede mah ngabelah-belah sinu ngabahayakeun. Lamun leuweung geus kahuruan napan-pan anu ripu urang keneh. Ai melakna ngalila mang puluh-puluh tahun ai ger kahuruan beak saharita. Kitu bahaya agung lamun leuweung rata teu eta tangkalan lain ge leuweung atuh teh eta tangkalan mah kitu. Numawi penting pisan hal ieu teh. Mangga urang lajengkeun deui. Jawab sumaha mama? Jawab Sincang bari terus mareuman durukan babarengan jeung si Radia beuki lila seuneu beuki leutik tungtung napas pareum pisan tubuh kaayaan jadi poek deui. Meni meredong teu katempo curug-curug acan. Pok si Radia nyarita. Wah, cilaka Cang euy. Jadi poek ieu kumaha lamun aya ririwanya? Sigana teh moal katingali euy lantaran poek euy. Oh, moal atuh lantaran ririwa mah geus dikuburkeun ban. Kira aku maneh teh teu mulang tarima ka urang. Sakurang-kurang oge ulah ngaridiwaan atuh. Ya, urang ka mama guru, kemedain naon-naon we mama guru ya. Radia ulah sieun teuing urang teh, cik si Encang. Bari keketayapan da puguh poek. Maksudna marek nyamperkeun ka Mama Sutara teu lila Pok Sutara nyarita. Caricing didinya mama arek nyangan heula supalumar. Ngarah teu pajauh lamun keur laleumpang, daragoan sagedeung, cek Mama Sutara.
bari terus ngaleos ningal keduaan maksud narek neangan Supalumar da sok ciri hurung lamun dinu poek Sutara mah sanajan lempang dinu poek dia teu ngato. Biasa bae jika nu lempang dinu caang ari si Radia jeung si Encang mah teu baha. Terus dari teu jauh ti urut durukan. Samana ini nanya mamuguru teh cangnya. Teu kadang poleosna euy. Mata dewek mah asa bureng aya dina tinu caang kanu poek. Puguh we jiga nu kotokeun, cek si Radia bari tangah nempolangi. Punya sarua we uing ge atuh Radia malah mah teu bisa nempo curug-curug acan. Ayo ge diutak-utak kali lieur euy. Tapi singgalah di dia ulah ini tanda mama guru ge biasaan lempang dinu potem dinu rolong euy. Teu kawas urang atuh, jawab si Encang bari nepak reung anu nyocok kana bitisna. Jep harita kaayaan didinya jempe si Radia jeung si Encang teu ngarongong deui. Sora sasatoan leuweung nu disarada beuki jelas kadengena bet asa keung dirasa-rasana. Para mitra sadaya, heuleut sawatara waktu ti kajauhan aya nu herang meninga gebur maju lalaunan ngadeuketan ka si Radia. Ceuk saliwat mah jiga seuning anu maju ku sorangan. Oreng eta teh Supalumar dibawa ku Sutara. Beuki lila beuki deukeut tungtungna srog ka palebah si Radia jeung si Encang. Pok mama Sutara nyarita. Sok barudak ieu nyarekel Supalumar hiji sewang. Ngarah bisa silih tuturkeun dinu poek. Malah mun bisa tapelkeun dina tongong. Cek mama Sutara bari nyodorkeun Supalumar ka si Radia hiji. Ka si Encang hiji geus kitu pok si Radia ngajawab. Bagus ieu mah ieu lah. Mah tinggalin areta namanya. Nu kuring mah rek dituna dina ieu dina iket ye ngarah ka ciri ti luhur. Kan alus meureun siga obor. Cek si Radia bari nyerapkeun Supalumar dina iketna. Kitu deui si Encang masang Supalumar dina tonggongna. Ari mama Sutara make Supalumar dina cangkengna. Diselapkeun dina bebeurna geus kitu mah pok mama Sutara nyarita deui. Hayu barudak. Urang lempang deui tuturkeun we mama ieu. Da moal nyasa bari geus aya tandaan mah. Tuturkeun we nya nu hurung subat ya. Unjuk semua mama. Abi masih jang iringan we. Jawab si Radia bari singkil atuh geus kitu mah teu ngalobakeun deui catur. Berarti luan arinit deui nu lempang ti heula mama Sutara dituturkeun ku si Radia, ditema deui ku si Encang. Nu lumampah terus laju. Jalan nu disorang beuki nanjak jeung remet kudang daunan. Cucuk saliara jeung canar nyarugakan tapi anu tiluan tetep lempang kalayan tenang. Beuki lila beuki jauh ti urut arireun tadi. Peuting beuki sepi sedengkeun bulan jeung bentang tayang tembong. Di langit mega hideung pagulung-gulung jiga rek hujan tapi teu cur. Lila-lila hiuk angin di pagunungan meninga guruh si Radia jeung si Encang pating rarenjag. Duaan ngerasa kaget ting ruas tapi tayan wani nyarita. Jarom John bae lempang nuturkeun Supalumar nu ngagebur hurung dina cangkeng Sutara. Sanggeus lumangsung kira-kira setengah jam lilana. Reg Sutara eureun heula lempangna kitu deui si Radia jeung si Encang. Tiluan ngararandag barita yang nyarita sakedapan mangahulang bae. Si Radia jeung si Encang caricing nunggu parentah sedengkeun panon Sutara mah nangkep hiji bahaya nu katempo lapat-lapat ti kajauhan. Hurung jiga cahaya lantera beuki lila beuki jelas malah mah jiga ngadeuketan ka Sutara. Akhirna pok Sutara nyarita ka anak buahna. Radia, Encang, coba maraju ke hareup. Cik nangtung digireun mama. Aya picarita nu penting ye. Mama, ieu tang yuk. Jawab si Radia bari Noel ka si Encang. Geus kitu srog buanana ngalengkah ka hareup, terus narangtung gigireun mama Sutara. Pok si Radia nyarita deui. Bade pikeun naon mama? Mangga tuh geura asurkeun. Tuh barudak. Tarembok kumaraneh duaan. Jadi tua ya cahaya lampu, siga nama lampu lantera atau cempur. Nahurungna leutik meuni mereka tetet. Coba tempuan kumaneh. Sarua jeung mama henteu tetempuan teh. Cek mama Sutara bari nunjuk kana sinar hurung di kajauhan. Puguh si Radia jeung si Encang meuni pating euleug nempoan ka tempat nu dituju ku Sutara. Sanggeus sidik pisan pok si Encang ngajawab. Laras mama. Abi ge ningali kana eta cahaya. Nah, tetenya ya gitu wajuri gitu mama.
cek sincang bari rada muringi sok sieun papanggih deui jeung jurig. Hai caritaan deh. Sok kemana-mana nyarita teh cicing baru baca cerita. Tadi geus nempo mah. Hari maneh kumaha radia? Bisa nempo ada henteu buah-buah maneh mah potokeun euy. Cek Mama Sutara bari noel ka si radia. Oh, terus pisan mama abdi geuninga kana cahaya teh. Abdi ge teu kotokeun, panon abdi mah bae ngeras atuh. Tuh geuning tuh buburi lapan jiga rek pareum. Tapi nah bat maju ka dieu nih mamanya. Cek si radia balik teu tunjuk. Syukur atuh ari nempo mah. Yeuh urang maju deui. Eta sinar sakalian urang sampeurkeun. Susuganan we hiji pitulung pikeun urang. Sieun atuh mama. Kumaha mun juri eta teh mama? Cek si radia bari merumput panon ngareret ka Mama Sutara. Malah lamun beurang mah beungeutna bakal katarapias siga mayit. Ari si radia mah parawan sadaya nyangka hal-hal eta teh kana jurig bae. Atuh salajengna Mama Sutara nyarita, ulah ka mana wae cacarita teh radia. Jeung deui ulah kana jurig wae pikiran teh, macing percaya kana kakuatan diri sorangan. Urang teh dibere akal jeung pikiran ku Maha Kawasa nyiptakeun urang. Pan disebutkeun urang teh manusa leuwih mulia tibatan anu sejen-sejen. Tah, kulantaran urang bisa ngagunakeun akal jeung pikiran. Kulantaran kitu, sok ayeuna mah urang laleumpang deui hayang nyaho naon eta teh lantera teh. Cek Mama Sutara bari maju. Kapaksa si radia jeung sincang ngaluturkeun da sieun ari ningalkeun maneh. Pok si radia ngomong lalaunan ka sincang. Silaka cang euy, urang bakal mangindeuin ka sieun yo. Lantaran di henteu ge ieu mah di leuweung yo. Mustahil aya moal ngadu-gudug lantera. Kumaha jurinya? Pikiran euy nya jurig nu lantera. Di mana meulina oge dah hese? Cek sincang bala mitra. Mangke we lah. Keun lain ngomong guru. Anjeunna mah tantos waniun ngalawan ka jurig oge. Manasina urang anu kur bisa ngadeg-deg. Jawab sincang bari tetep leumpang nuturkeun guruna. Wah, mane ari sieun mah tetep we sieun euy da moal bisa diganti ku ngaran sejen. Tapi memang lah teu bisa majar kumaha euy. Lantaran guru nurut kana kahyang mama guru. Cek si radia nyaritana laun pisan. Da sieun kadenge ku Sutara geus kitu mah jep. Duanan teu nyarita deui jarongjon bae leumpang nuturkeun Sutara. Kali panon ret deui kana cahaya lampu anu beuki jelas. Malah mah beuki lila beuki yakin. Jet eta teh cahaya lantera. Tungtungna mah gumawan oge katempo jelas hiji aki-aki nu geus kacida kolotna. Keur leumpang salse pisan bari ngajingjing lantera. Tapi sakitungan sorangan teh bangun tenang we, siga nu teu boga kasih. Beuki lila para mitra sadaya Sutara jeung dua anak muridna. Beuki deukeut ka aki-aki teh. Malah akhirna mah ampir pahareup-hareup reg Sutara ngarandeg leumpangna kitu deui si radia jeung sincang. Tiluan caricing tayang nyarita panon moloho ka aki-aki nu mawa lantera. Sedengkeun aki-aki oge geus deukeut ka Sutara. Reg leumpangna eureun terus panon moloho ka Sutara. Teu lila pok aki-aki nyarita bari seuri lalaunan. Aturan ujang. Wilujeng pacepang sareng pun aki. Kumaha darang gasep. Sanes pun aki sebenarnya mitra. Saya jumpa tepang sareng aki we kitu maksudna sanes pun aki. Aki teh ngarasa bagja bisa tepung jeung yang di luar deh. Cek aki-aki bari nyerengeh panuneutup seukeut ka Sutara. Malah terus mapai ka si radia jeung ka sincang. Di luar dipapai hiji-hiji ari Sutara pok ngajawab kalayan tenang. Atuh aki sami-sami da abdi ngaros bingah patepang sareng aki teh. Sumangga abdi nyangakeun salam ka wilujengan. Saur Mama Sutara bari solongkrong ngunjungan ka aki-aki teh. Gap ku aki-aki ditampanan ku leungeun sabeula dan hiji deui mah nyekel lantera. Nuhun atuh ujang. Kadampi pisan ku si Agi teh. Tete lah ujang mah hiji jalma nu bede wawanen. Jeung buleun ku kayakinan sarta kuat dina nyekel pamadegan. Oh syukur anak ini syukur. Eta teh hiji modal anu utama pikeun hidup di alam dunia.
Ariza terus na udang dari kamarana ieu teh cek aki-aki bari nutup ka Sutara. Pok Sutara dijawab, aki abdi teh nuju ngalalana ngider pagunungan ka mana we dugina. Margi nuju milarian pangalaman sareng milarian hiji jalmi. Dupi saterasna mah buka bari ka mana tuguna gumantung kana kaayaan we. Tah kitu tujuan abdi teh aki. Keke dupi aki teh sahateanya sareng bade angkat ka mana deui atanapi mulih ti mana aki. Sareng naon margina wengi-wengi aya di leuweung. Cek Sutara malik nanya ka aki-aki teh. Panon neuteuk sepeut kana rarai aki-aki. Sabab hayang yakin kana keuretan beungeut bisi lain manusia biasa. Maklum kaayaan di leuweung bisa aya biasa wae aya siluman anu nyiliwuri, aya setan anu midarupa, atawa kelong anu nebo-nebo. Tapi yakin ari tanaman haji manusia biasa. Hari si aki pok ngajawab kalayan tenang siga teu boga curiga jeung teu boga kasieun. Teu kudu loba tanya ki. Lantaran memang bener lemur aki mah. Jadi aki teh urang dieu moal ka mana-mana jeung teu tas di mana-mana. Da lemur aki mah teu jauh ti dieu teh. Hari ngaran aki mah wayahna moal waka dibejakeun. Moal aya gunana pikeun si ujang ge ngan tetela aki teh ngahaja pisan mapakeun ka ujang tiluan. Bisi ujang poekeun atawa sangsara lantaran teu nyaho di jalan. Tah kitu ku aki ayeuna mah rek diceangan. Mumatak si aki mah walantera. Jeung deui ujang dek ku aki rek dibere jalan. Ngarah teu ka sarung katali mengatawa nyasar. Sabab dia masih kena kasup kana daerah anu sangat jeung beuman ujang. Tah kulantaran gitu ayeuna mah ulah loba carita sabab teu hade ngobrol di jalan mah. Mending oge hayu we ka imah aki ngarah boga cai atawa dahareun pikeun ngeusian beuteung anu lapar. Sarta bisa ngobrol anu laluasa tur bebas tumanina. Sarta sakitu we heula sok tuturkeun aki ayeuna mah. Cek si aki bari terus mali. Leos indit pangheulana teu ngadaguan heula jawaban. Puguh Mama Sutara meuni kaget anjeunna ngan bati colohok bari ngurutan dada. Neuteuk ka aki nu geus leumpang ti heula. Keur kitu pok si Radia nanya. Saha eta teh Mama? Di leuweung aya aki-aki kolotnya. Itu leumpang ni gancang bangunna. Apaan urang meuni hese nincak oge. Loba cucuk jeung areuy. Cek si Radia bari nunjuk ka si aki anu teu ngalieuk deui. Ulah loba tanya Radia sabab kami ge teh nya. Puguh nu ditanya na ge teu ngajawab. Ieu urang tuturkeun we mah aki-aki teh. Sugane aya gunana pikeun urang. Mana kitu ge meureun pertulungan tinu kawasa ka urang. Cek Sutara bari nunjuk ka si aki. Tapi pok si Radia nyarita deui semungsieun jeung hoream. Wah, ulah dituturkeun mama bisa lain manusia teh. Kumaha juriga teh aden-aden apa? Sieun abdi mah cek si Radia bari ngabiri-gidi. Gancang disentak ku Mama Sutara. Empe Radia, yuh tuturkeun mama. Lamun hayang cilaka nya yen teuing ka ditu. Sok, mama mari nuturkeun ka si aki. Cek Sutara bari terus leumpang nuturkeun si aki. Uguh si Radia meninga gurubug bakat kulewas da sieun ari ditinggalkeun. Gancang luncat nuturkeun ka Mama Sutara. Tapi sukuna ditewak ku si Encang bari nyarita sigan keheul. Ini dong si Radia, kemana sih ya? Luncatan citu digere kabur. Lompang itu bener oi, kedaku teh era. Kukumis, tenang. Ini jeung mama guru iya urang teh. Cek si Encang bari ngabantingkeun suku si Radia. Toreang, pelug si Radia ragrak. Sia, kunaon maneh Encang? Kumaha ningali ka suku dewek sia. Sebentar surupan sia maneh teh. Kira-kira lambat sia aduh, dicungcungan dewek. Mari nuwut cek mantel masa mereka suku maneh teh. Ayo buru-buru urang nyusul ka mama guru. Itu geus jauh pisan. Silakan saurang teh. Bakal tinggalin mangkali kita tengah leuweung. Sangat cek aki oge. Sieun dewek mah. Cek si Encang bari dereg-deg lumpat ningalkeun si Radia. Atuh si Radia oge teu nyarita deui berebet lumpat mudag si Encang. Kurawan sukuna ngait kana akar. Piung si Radia labuh. Tapi teu dirasa koreja tudang deui berebet mudag si Encang bari hahehu.
meningah hega. Bila si Radia geus bisa nyusul sincang malah duanana geus ngicrik tukangun Mama Sutara. Duanana jerempe bae aya nu nyarita. Haripun Mama Sutara si Aki mawalanter. Tubuh rada ngareunah leumpang sabab caang kulanter. Si Aki bener-bener jiga nu hayang ngulungan ka Sutara jeung dua muridnya. Lantaran datang dina waktu anu hade, nu poekeun di caangan, nu teu nyaho jalan dituntun diajak kana jalan babari. Nu matak teu matak heran lamun Sutara beuki wani nuturkeun si Aki sok sanajan can puguh jujutanana. Sabab boro-boro nyaho kana asal muasalna dalah kana ngaranna oge kacan nyaho. Mula leumpang para mitra beuki lila beuki jauh. Terus merobos kanu bala sarta jalananya. Sakapeung kapaksa kudu muntang kana tangkal anu laluti. Ari suku nincak kana akar, asup kana paribasa nincak akar nu ninjang tara. Tubuh bae si Radia jeung si Encang rada ripuheun. Napas geus ngahegak bakat ku capek. Lantaran geus lumampah jauh naker, jeung di tadi tetas ngubur ti rorongkong, tanaga sasat tinggal sesana. Nu matak pantas capieun oge. Ngan Mama Sutara nu katempo tenang teh. Lumpangna tetap jagjag, lengkahna ngayakinkeun sarta teu ngahegak jiga si Radia atawa si Encang. Leuleut sawatara waktu para mitra srong lumampah teh anyun ka hiji palatara. Tangkalan rada carang anu lajeng lalutik, malah teu lilage tepi ka hiji imah anu leutik tapi matak pika betahun. Sabab di pakarangan teu barala jeung di jireunana jiga aya pancuran anu caina ngocor meninga gorontor. Kelila reg aki-aki teh eureun hareupeun golodong. Terus marita Sutara pok nyarita soni naker. Ieu imah Aki mah ujang. Hayu urang arasup teu kudu asa-asa. Sabab imah Aki mah teu aya sasaha di dieu teh ngan sorangan we Aki. Teu boga anak, teu boga inju, teu boga pamajikan jeung teu boga tatangga. Estu meuli we sorangan Aki mah. Hayu ujang arasup di luar mah tiris. Cek Aki-aki bari neuteup ka Sutara. Mang Aki, abi masih jangiringan we. Hatur nuhun we kana kasayan Aki parantos kasanampihan ka abdi tiluan. Jawab Sutara bari mangut. Pok Aki-aki teh nyarita. Syukur. Hayu urang ka jero ayeuna barudak. Cek Aki-aki bari terus nurunkeun panto. Reket rai panto buka saat si Aki unggah bangun salse. Ari Sutara sameme asup nyarita heula kadua anak muridna. Radia, Encang hayu arungah heuy. Urang teh aya milik bisa sare di imah moal ka ibunan jeung moal diganggu ku sato galak sigana mah. Cek Sutara bari terus asup ka imah si Aki teh. Mama abi ge bingang bengi sanes deui mah. Jawab si Radia bari nyerenge pok si Encang ngomong lalauna. Siapa pirok-pirok teh ngomong teh. Cik atuh sing belum kira-kira secara dia. Masa lamun Saki ngamak, pun cilaka selain teh mali bari nyatu ku Saki. Dah, yen deui lah. Yah, langsung buru-buru. Untuk boga catur manis lah kumaha dewek ke pokona mah. Cek si Radia bari unggah ka imah, bangun anu sieun. Lantaran hate si Radia tetap boga sangkaan goreng, bulu-bulu kerasa pating kuriding. Ari si Encang teu loba pikiran sabab geus percaya sagemlengna ka guruna. Kelila antara nasararea geus ngariung di tengah imah. Sutara diuk ngajajar jeung dua anak muridnya. Si Aki misah sorangan diuk ngadeukeut kana lawang kamar. Pok si Aki ngamimitian nyarita. Sampai nyarita teh para mitra ngasobulai. Kumaha caritaan aki-aki teh para mitra? Harita si aki-aki cerita. Ujang, raya dah bagus rengse pisan, malah bakal jong-jong lamun ngobrol deh. Lantaran saya di imah, wah kagok sok sanajan ngobrol nepi ka isuk oge. Tapi samemeh aki nyarita nu leuwih loba. Aki teh hayang nyaho heula kana ngaran Ujang tiluan. Nah saha ngaran Ujang teh? Urang mana jeung mereka mana atau atas di mana Ujang teh? Cing caritakeun deui ka Aki.
lantaran tadi mah aki baca di jalan asa kurang juga mah. Poho aki teh malum geus kolot atuh sok pohoan. Cek si Aki bari netip kana rarai Sutara. Pok Sutara ngajawab kalayan salsenaker. Ini cuma Aki. Ku abdi teh bani diwalaran saleresna we kieu kaayaan abdi teh Aki. Nutuas teh abdi teh nu katelah mah Sutara kawit ti lembur kalapanunggal. Dupi pernahna memang rada tebis ti dieu teh Aki. Dupi salajeng nama abdi teh nuju ngalalana teu puguh anu dijunjung nutur-nutur inung suku. Jalaran nuju aya nu dipilarian. Ka mana we dugina gumantung kana kaayaan. Da sakitu pamaksadan abdi teh Aki. Oh. Oh nuhun atuh ujang. Jadi ngaran ujang teh Sutara. Halus eta ngaran teh. Syukur Aki geus dibere nyaho. Da ayeuna Aki kerek nanya deui, ari nu diteangan ku ujang teh naon atuh? Lamun barang mangrupa barang naon kitu dah. Lamun manusia saha ngaranna? Jeung pernah naon ni ka manehna teh sakalian we Aki hayang nyaho tak kitu ujang. Cek si Aki bari teu waleh netep ka Sutara. Aki lumpi nu dipilarian ku abdi teh jalmi Aki. Jenenganna teh malaki bodas sareng banara eta dua jalmi teh murid abdi. Anu parantos lami ngantunkeun lembur. Maksudna mah bade milarian musuhna. Kitu tah Aki nu dipilarian ku abdi teh. Kumaha kinten-kinten Aki kenal ka dua jalmi? Cek Sutara bari malik nanya ka si Aki. Pok si Aki ngajawab. Wah, tinggal Aki mah. Teu apa kana ngaran eta mah. Bae dan ke bakal kapangi. Teu kudu dipake susah ujang. Da ieu da Aki kerek nanya nu sarupa. Ari eta duaan deui saha ngaranna? Kunaon marungkut kitu jiga jelema murian panas kiris teh. Cek si Aki bari nunjuk ka si Radia jeung ka si Encang. Nu ditanya ngaran menipating perungkut komo si Radia mah geus sieun ti tata dimula, manehna meuni muringis bari ngelepek. Oh iya mama teh Aki. Ieu teh duanana ge murid abdi Aki. Nu ieu si Radia ngaranna Tarin ieu si Encang. Duanana ge murid abdi teh Aki, murid anu satia sarta nu dipercaya pikeun marengan ka abdi. Kitu teh Aki lalaponna teh. Palon Sutara bari nunjuk ka si Radia jeung ka si Encang. Nu ditunjuk sideng manggut bari seuri leutik tana ngahormat ka pribumi. Tapi hatena mah rada tagiburu jeung jajantung ratung tutunggulan kasieun teu beunang dibebenyokeun. Komo si Radia mah barang ditanya ngaran ku Aki-Aki teh mending ngarajung pok ngomong sajroning hatena. Aduh, kumaha Gusti? Mun aing geus kanyahoan ku si Aki. Aduh, malam eta Aki palsu. Terus beda rarasan deh. Nya Aki nu dengan cicing di tengah leubeung bari batur. Garentas hate si Radia bari ngeleper. Tapi teu wani geruh cicing bae gigireun Sutara. Si Aki pok nyarita deui. Syukur ujang. Jadi eta duaan teh murid ujang. Ngaran si Radia jeung si Encang nya. Syukur. Aki teh jadi loba baraya ayeuna mah. Gumira Aki teh yeuh loba baraya. Lantaran biasana mah tara aya jelema nu lampreng ka daerah Aki di dieu teh. Ari hayuna kadatangan ku hidup tiluan. Syukur Aki teh bunga. Laras Aki hatur nuhun ari katampin. Abdi kalintang ngaraos bingahna parantos dianggeng ku Aki. Da saupami henteu mah duka kedah kamana abdi teh ki. Kawan tu terang jalan sareng kacida poekna atuh ayeuna mah raos abdi teh. Margi tiasa istirahat kalayan salse sareng bakal tiasa monok di bumi moal ka ibuna. Cek Sutara bari netep ka Aki-Aki atuh pok si Aki ge nyarita deui. Oh nya kitu we atuh maksud Aki ge ujang. Ari Aki teh ngarasa karunya ka hidup tiluan. Ari sabab ku Aki ge geus kanyahoan ti tadi mula ujang teh teu sangsara. Lantaran lumampah di tengah liung luang liung bari teu nyaho kalere jeung kidul. Teu nyaho jalan ka pilemburan.
Aduh tantu ujang teh bakal susah lantaran ari di leuweung tempat pikeun sare ge susah sabab loba satu leuweung nu barala. Aki dah memang leres pisan abi teh nu bingung. Kahardi ku aki ge kahardi. Tapi ayeuna mah keun bae ujang. Dia kudu ngarasa bingung da tempat sare mah di dieu ge lega. Cukup ari keur sare tiluan mah. Tapi samemeh sare aki teh hayang nyaho heula kana lalakon anu kaalaman ku ujang tadi. Sabab ka abi geus aya beja yen ujang teh da semangis ka susah jeung gareuwas. Nah naon teh ujang tim caritakeun ka aki? Cek si aki ngan penasaran. Make jeung hayang nyaho kana lalakon Sutara anu tadi. Atuh pok ku Sutara dijawab kalayan sajujur-jujurna. Mangga aki, ku abdi bade didongengkeun. Da memang leres atuh abdi teh menakan gareuwas margi aya hiji hal anu kirang kahartos. Ieu berarti lalakonna teh. Nalika abdi nuju leumpang di pagunungan kaleresan harita teh waci sarupna. Ieu barudak nu dua teh pati gorowok we bari pati nyerit sigeun manggih ka sieun. Barang ku abdi disampeurkeun teh tela aya hiji hal anu aneh anu mata kaget. Sabab aya nu jejeritan diselang kuno pating cikikik sari-sarian sora mata keung jeung geuman reng si anu kitu ditema ku kajadian anu langkung aneh aki. Mata kaget sareng mata heran margi aya makhluk anu mata pikasieun. Lajeng ku abdi diudang anu akhirna dugi ka hiji tempat sarta di dinya kasampak ti rorongkong. Atuh bumbu abdi teh ngaraos bingung aki sareng kaget lantaran teu disangka saca mobu bet di leuweung aya nu kitu. Nanging salajengna mah teu loba catur eta ti rorongkong ku abdi dikubur babarengan jeung barudak. Sarerea beresna ngubur eta rorongkong abdi neraskeun lalampahan anu saterasna patepang sareng sadudara aki. Da kitu nu nemeh kaalaman ku abdi teh. Kumaha mungkin pamenak aki margi aki mah percanten parantos legok capak genteng kadek seueur pangalaman tina perkawis anu kieu teh. Nah saha kinten-kinten anu maot di leuweung teh aki? Cek Sutara mungkas caritaanana kunanya ka si aki. Si aki ngahuleng jiga nu bingung. Mikiran caritaan Sutara teh sanggeus rada lila kakara si aki ngajawab kalayan tenang. Waduh, hanya kalau aki mah tu bisa ngajawab ujang. Lantaran tu apa? Karena itu kejadian. Hari utama nama tu manggil beja nu yakin aki teh. Tapi aki teh tidak ngarasa bunga. Ngadengi lalakon ujang anu sarupa kitu. Hari sabab jarang aya manusia anu gawe kitu. Biasana masuk lurjeun we. Aya naon atuh aneh teh? Cukup kumangsa bodoh aya keanehan teh. Tapi hari pikeun ujang mah tetela. Si ujang mah teu kitu. Ujang daek nulungan lain ngan kanu hirup nungkul. Dalah kanu geus paeh ge daek tutulung. Nya contona nulungan ti rorongkong. Apaan eta teh geus hiji kahadean ujang lantaran daek nyara kaga badag batur anu teu aya nu nyara. Padahal eta teh can puguh musuh jeung can puguh balad. Pokona mah kasebut layon manusia. Boh jejeg atawa hanteu ge. Tetep kudu dipulasarai sakumaha biasana ujang. Sangkan aman teu ngayang dina tanu. Tah kulantaran kitu aki teh ngarasa bunga nempo ujang anu boga kalakuan hade. Sarta aki rek ngaduakeun ka ujang. Mudah-mudahan naon rupa anu jadi tujuan ujang singkat sorang kalayan salamet. Sakitu we caritana hakim anu pentingna. Nu perlu dikanyahokeun ku ujang. Sing saha jalma anu nyieun kahadean di ieu daerah bakal menang kahadean deui. Tapi sabalikna sing saha jalma anu nyieun kajahatan di ieu daerah bakal menang kecelakaan. Sarta imalanana bakal katarima dina waktu anu deukeut. Tak itu kaya di dia mau ujang. Cek si aki mungkas cerita anak. Puguh Sutara meni ungut-ungutan kanana ngarti. Leres aki
Abdi kahartos pisan perkawis eta teh sarta abdi teh kalintang ngaraos bingahna tiasa tepang sareng salira aki. Nanging abdi teh tetep we ngaraos panasaran hoyong terang kana jenengan aki sarta lalakon nu karanapan ku aki. Nah saha jenengan aki teh sareng naon margina bet mileuweungan bae nyalira cobi abdi teh pasihan terang mudah-mudahan we aya hartos na kanggo abdi. Cek Sutara bari nedep seukeut kana beungit si aki hulang si aki ngahulang sigan bingung para mitra sadaya rek ngajawab pertanyaan ti Sutara teh bingung kabina-bina nyaeta bingung teh dina masalah sieun rek ngabejakeun ngaran sorangan lamun dibejakeun satarabasna kumaha lamun teu dibejakeun kumaha tapi lila-lila mah si aki pok ngajawab ngaso. Kumaha caritaan si aki teh para mitra kieu diantawisna. Oh ujang eta caritaan teh bener. Lamun aki teu ngabejakeun kana ngaran aki sorangan eta teh bakal goreng akibatna sarta bakal nimbulkeun pertanyaan dina hate ujang sorangan. Tah kulantaran kitu ku aki rek dibejakeun sok bandungan isin taliti. Cek si aki bari ngarenghap heula narik napas panjang. Ari Sutara jeung si Radia katut sincang daya dinu nyarita tiluan marelong ka si aki ngadaguan caritaanana. Teu dilapok si aki neruskeun deui caritaan ngomong salse jeung bangun tumanina naker. Ieu ujang ari ngaran aki teh baheula mah katelah Aki Sujiwa. Ari asal aki teh ti Lemur Manggahar. Ari pangga aki cicing di dia sorangan aki teh sasat keur misahkeun diri tina haliah dunya ujang. Geus hayang hirup kalayan senang jeung tenang. Geus hayang ngajauhan dina karamean alam pawayangan. Dah kulantaran kitu aki teh ngahaja pisan niiskeun diri badan sakujur. Niiskeun pikir di dieu bari nunggu datangna pati. Manusia terusna aki teh hayang nyirnakeun raga niiskeun pikir nitipkeun diri ka bumi nyebakeun nyawa ka Nu Maha Kawasa. Tak kitu sabab musabab nama ujang nyumacak aki mah geus moal ka mana-mana deui rek cicing di dieu we nepi ka datangna ajal. Aki mah geus teu boga kahayang geus teu boga rencana teu boga musuh jeung teu boga urusan kamanusiaan. Tapi kacida bungana lamun aya jalma nu nyieun kahadean ka sasamana sarta aki kacida cecebna ka manusia nu jahat jeung jahil kaniaya ka sasama manusia. Tah kitu kaayaan aki nu sawerna mah ujang muga-muga we ku ujang kaharti. Cek si aki nu ngaku boga ngaran Sujiwa nyarita lelebtur antem mata kaharti ku sakur anu ngadengena. Sutara unggut-unggutan si Radia jeung sincang silih reret komo da si Radia mah geus sieun pita tadi kene barang ngadenge caritaan Aki Sujiwa mending ngareja manehna jadi salah harti jeung deui memang boga pikiran goreng. Akhirna si Radia ngomong sajeroning hatena, waduh sida kapalang siang hati-hati teh juriga teh bari dieu ieu lantaran ngaranna beda jeung batur manehna ngaku ngaran Sujiwa. Lamun dipisahkeun bakal kabaca su jeung jiwa. Ari jiwa teh mulai bedana jeung roh atawa arwah. Palang siang teuing Aki Sujiwa teh ngan tinggal arwahna wungkul. Sieun aing mah jeung lamun dicokot tungtungna wungkul jadi kabaca wa. Artina riwa. Kana juri deui mah datangna teh yeuh. Ngaran pikasina wungkul. Dari nak teuing aing mah. Waduh, ampun Gusti, mugi-mugi we jadi riwa teh ulah ngaganggu ka abdi. Garantos hate si Radia. Bari ngesap beungeutna terus ngarahuh narik napas panjang. Sincang harita teh colohok bengong, panon neuteub ka si Aki sigan hayang sidik kana rupa
Delila pok Sutara carita deui. Kahar tos aki ku abdi ge parantos ka kuping kalayan jelas. Yen aki teh anu jenengan aki Sujiwa teh ya, atur rebu nuhun laksa ketika bingahan, abdi parantos dipasihan terang. Namun aki abdi teh aya keneh kapanasaran. Manawi aki teu kaabotan abdi teh bade tumaros, dupi pada melan aki kapungkur teh kana naon. Margi abdi ngaraos kaget dina ngabandungan cariosan aki anu nyabit-nyabit kana masalah kahirupan akhirat. Nah aki teh hiji kiai atanapi ajengan, atanapi naon cobi abdi pasihan terang. Ketela si Ujang teh caliti pisan. Ku aki rek dicaritakeun Ujang. Baheula teh aki teh kungsi boga pagawean. Tapi sigana mah rada beda jeung batur. Ari sabab pagawean aki mah langka aya nu nyaruaan. Ari nu jadi sababna da pugu aki teh hiji algojo atawa tukang ngalanyawa batur alias tukang maehan batur. Tapi eta teh keur ngora Ujang. Dina mangsana awak aki keur mojohna buta dulang buta daging keur mojohna bola pesendeng. Malah mah batur bisa nelah ke aki si minta jiwa. Ari geus kolot aki teh bersadar yen eta teh hiji pagawean anu kacida jahatna jeung kacida hinana. Ari sabab kana nyawa manusia teh nganggap murah, dianggap enteng. Dah sanggeus aki rada kolot nya aki teh nguli kana ilmu-ilmu kabatinan. Nu akhirna aki teh dipercaya ngurus hiji astana atawa pakuburan. Kasebut nama kuncen. Tak itu dia rebut ku bajur mau Ujang. Aki teh kuncen kuburan. Cik aki Sujiwa nerangkeun lalakon hirupna baheula. Kuncen. Rupi ayeuna masih kene janten kuncen atanapi henteu aki teh. Sareng di mana janten kuncen teh aki? Cik Mama Sutara beuki taliti nanyana. Si Radia beuki reuwaseun panon molotot ka aki Sujiwa. Awak ngeleper jajantung ratung tutunggulan lantaran kuncen deket kana kuburan geus kana juring deui bae tungtungna. Aki Sujiwa nyerita, wah tu aya nama Ujang aki teh geus hayang eureun sabab capek ngadeluk we jadi kuncen teh. Ari nguncinan teh di daerah ieu ngan pernah nama memang rada jauh tu ka Lebak. Cek aki Sujiwa bari nunjuk kabelah katuhueunana maksud nama nunjuk ka Lebak. Oh kitu hatur nuhun atuh aki. Ayeuna mah abdi teh ngaraos pisan mudah-mudahan we cariosan aki teh aya manfaatna kanggo abdi sareng kanggo anak buah abdi. Wah syukur atuh opek sing garto neangan ilmu mumpung ngarora kene. Sing rajin kana dialajar. Umat ulah rek kahalangan ku umur diajar mah sabab watasna nepi kaliang kubur cenah paribasana oge. Ari loba ilmu jeung pangabisa mah moal matak berat mamawa jeung moal matak susah teh hirup teh Ujang. Kitu tanu karanapan ku aki mah. Cek aki Sujiwa bari neuteup ka Sutara. Laras aki ku abdi ge ka hartos nengi hapunten we aki. Abdi teh bade tumaros deui ka aki menawi aki tiasa maparin bongbolongan ka abdi supados abdi teu ngatog teuing dina usaha. Wah, udah arek nanyakeun naon Ujang? Opek geura caritakeun ka aki. Kieu aki sakumanu parantos disanggemkeun tadi. Yen abdi teh nuju milarian dua murid abdi anu geus lami ningalkeun lembur. Sedengkeun ku abdi parantos dipilari sababaraha dinten lamina. Dugi ka dinten ieu teh teu acan aya laratanana aki. Tah kumargi kitu abdi teh seja tumaros ka aki. Nah kedah ka mana milarian murid abdi teh? Nah kedah ka kaler atanapi ka kidul, ka kulon atanapi ka wetan. Cobi abdi pasihan pijalanin ku aki sangkan abdi teu ngatog teuing dina milarianana. Dari teu puguh tujuan masa abot pisan abdi teh aki. Cek Sutara bari neuteup kana beungeut aki Sujiwa. Huleng aki Sujiwa ngahuleng bangun bingung. Kumanehna teu disangka satemu buuk yen Sutara bakal nanyakeun kitu. Sakedapan mah kaayaan di dinya cempe taya nu nyarita. Ngan si Radia nu hatena galecok ngomong sorangan. Waduh, cilaka ieu. Masalah deui si aki teh diwa. Ibu punduk aing geus pating puli
ding kumaha lamun ngajampeanana ya yang jauhkan warisan ti aki mau apa kabeh para deui da bisa dipake ongko menyorek manginu kieu malah aing teh ngapalkeun heula atuh panjinglar jurig jeung dia nari magu hayo we ngobrol jeung jelema sariwat teh kumaha teh lamun bisa bobogohan teh besar bodoh keneh ngobrol teh teu boga rasaan jeung teu boga curiga di hayo diriwa diajak ngawadul tak bingung ya da ini ti dia harus sieun da cicing bae komo di sieun bisa lah cek garantas hate si Radia bari reng hapranyuk panuan rutret kasutara jeung Aki Sujiwa hate si Radia tidek jempe noroweco sigan keur wiridan teu reng hap Aki Sujiwa narik napas pok nyarita uyan hari tadi nama Aki teh teu sanggup ngajawab lantaran Aki oge teu nyaho kana eta perkara tapi kulantaran karunya kasih Ujang Aki teh rek nyoba-nyoba mere pijalanin ka Ujang ngan hanya ka waktu na kau beak isukan we ngadongengna ku Aki urang terangkeun